akan kukrem kau sampai buruk. Panggil saya Pak. Tidak ayo. Teman dengan oke cicing. Yang kebetulan aku yang orang kudu nanya ke Google ya. Asana teh gerakan nu kemari. Geng. Teh mah aing mah moal merek. Eta kana heula. Atuh ieu. Sudah deui. Kudu dipeureun gitu tas deh. Itu. Kemari yeuh. Kan kita sama sih nya, nu kemari nya. Oh tuh eta ge. Kos nunggus senangnya tiba. Nih, ya bang, kurang masuk heran ya. Heran itu daun bang. Si Anto jeung si Dewi ribut be. Kunaon tuh? Masalah hutang doang. Terus. Ya cari tanah kieu. Si Dewi pan kasih Anto nginjem duit 100. Si Anto teu boga duit 100 mah ayeuna 50. Nah, ku si Anto dibere tah nginjem 50.000. Si Dewi. Berarti kan Dewi nu boga hutang ka si Anto. Atuh salah bang. Anto nu boga hutang ka Dewi lah. Kuku Dewi boga hutang ka Anto kurang 50.000. Kumaha sih? Anto. Dewi Anto. boga hutang. Bandel. Masih ada yang enak ku masih keun hutang bae. Masih keun hutang si Anto jeung Dewi bae. Hutang dari eta pikiran. Karena pengen dia mau gitu mah. Anjing kebetulan ieu. Wanita pengen sempurna udah. Aduh, sangat tembak aing teu kena. Daripada lulumpatan aing capek, pada aing nyumput. Antum mau nyahun aing aya di dieu. Nyumput Aduh. Majelit jeung ketangkalan. Lari. Woi Anto, aing udah kesiaman, aing udah siap. Salut aing ke aing, terkena. Aduh, ini bae sing benang ku si Anto. Lintuh aing lompat tapi lintuh. Awas tak. Benang gua sia. Jual benang toh. Salut aing mah aing. Aing dewe udah kabur. Epa. Singkatanna Epa eta. Enak dipandang mata. Pipinya so halus sutra. Mantap coy. Andai kau naik padaku, akan kukrem kau sampai buruk. Baju. Tuh kudu pakai baju, pakai band aya tah. Masa kikian kos paraji. Emang kunaon? Mau baju. Barina ge ti tandangan si Dewi mah babaseuhan. Kumaha meureun? Kajebur, lain babasan kajebur. Eta mah Percaya. Deuk ngirasi Bang Haji teh percayana. Ih, dik naon percaya ka papa? Musrik.
Musrik. Musrik nu dangdut. Eta musik. Oh, musrik. Alawak. Itu kudu ngagentak meureun. Jangan nu salah. Terus kumaha masalah si Dewi mana? Pak, mah. Mah. Tugasnya Dewi udah dudak dirinya Ih, capek. emang papa hubungan non si Dewi sampai udah dudak. Lain hubungan angan eta masalah duit, Pak. Atuh makana cokot, Pak, gocap ge hook. Jelema ge hese nangan duit gocap. Kunaon sih? Geus lah ulahnya. Rek ku awewe coge mama kemarin nu budak. Beunang si Dewi. Atuh bos ayeuna mah nu udah Segitu gampang teh angan digorong-gorong aya si Dewi. Dewi beurit. Terus, Bung. Kudu beunang si Dewi hook teh duit gocap. Untung lah, capek. Di, dia kan lawan. Capek mah. Hayang es bareng teh. Hayang. Makana. Beunang ke Dewi. Terus Sumpahnya hayeuna nya. Hah? Sumpah, kudu pakai sumpah. Lu kudu pakai susu Di, presiden ge disumpah heulan. Sampai percaya masyarakat na. Oke? Mama. Tangguhan. Mama nyokot buku undang-undang heula. Nah, udah si Dewi pakai sumpah segala. Aduh. Neng, Oh, Wanita paling sempurna pokoknya ojek. Aduh, mana sih? Beran amat. itu tuh, kepanggil itu tuh wanita cantik sesungguhnya. Cukup. Udah sah, cukup ah. Dia mau kedeng. Gede amat sih. Isman kembaliannya cokot be. Rezeki ya Maya. Alhamdulillah. Epa, bebe, Epa. Epa. Capek ah. Mana baik sih? Iya, kemana baik? Tangan ya, ha? Apa yang tek ojek tadi di situ kan? Rasa? Heeh. di mana bae? Aduh biasa ya wanita paling sempurna tuh banyak jadwal gitu. Ya gue sesungguhnya. Iya. Apa? Si Nuh tuh. Sia diomong-omongkeun ku tetangga-tetangga lembur iya. Pecah lagi siang ngagoda-godakeun salaki-salaki baturan di dieu. Masya Allah, aing pengen ya wanita paling sempurna pengen ada yang omongan batu salut aing masalah sih banyak lah nggak bisa disebutin satu persatu banyak pokoknya banyak banget yang nyebutin kamu itu katanya menggoda para suami-suami mereka begitu sepertinya. Siap? Siap. Yo, dengekeun. Ilukeun. Kemana? Atuh di dieu ilukeun. Mama ngomong ilukeun. Yo, saya. Bener atuh. Saya. Deui, Saya. kumaha jerik lu tegas? Apa bukan kau sampai buruk?